Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabis Safari. Hari kitab asa buat mentenakeun pirang-pirang adab tata krama lumaku. Wa jadi kitabu Adabis Safar al-kitab mustabi'i asa kitab al-tujuh min rub'il adati tina saparapatna pirang-pirang adatna itu min kutubi. Kayaknya min kutubi ihya'i ulumuddin dengan pirang-pirang kitab ihya ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arisanaya puji lillahi tetap kawan Allah allazi anu kata mukakeun ieu lazi Allah baso iru auliyahi ana pirang-pirang paningal hatina pirang-pirang wali ekakati kana pirang-pirang paningal hatina pirang-pirang wali na Allah. Namun basi pun jamakna baso ya. Namun basorun absorun. Muka kenana bil hikami ku pirang-pirang hikmat. Hikmatun hikami. Wal ibari ibratun ibari. Wal ibari jeung pirang-pirang ditonton jadi wal ibari jeung pirang-pirang pitutur ibratun jeung pirang-pirang pitutur wastakhlaso jeung ngabersihkeun ieu lazi imamahu kana pirang-pirang pamaksudanana ieu aulia kabeh. Ngabersihkeun ieu lagi kana pirang-pirang pamaksudan ieu aulia kabeh limusyahadati ada ibi sonihi. Karena ningali maksudnya ningali hati. Karena ningali pirang-pirang keanehan pada melalana ia lazi Allah. Karena ningali pirang-pirang keanehan pada lazi Allah. Bil hadari di lemur. Wasafari dengan rumahku. Pasbahu tuli jadi ia awliya kabeh. Kodina rido kabeh. Bimajari qadari. Bimajari qadari kana pirang-pirang tempat berjalan apa paskan. Munajsihina turung ngabersihkeun kabeh kulubahum kana pirang-pirang hate na ieu aulia kabeh. Anit talafuti. Anit talafuti tina ngalirik ila mutanazzahatil basari kana pirang-pirang ila mutanazzahatil basari kana pirang-pirang tempat ngalap kabungahanana panon kana pirang-pirang tempat ngalap kabungahanana panon illa ala sabili i'tibari ayeuna tepan kana pengalap pitutur. Ngabersihkeun kana hati aulia tina ngalieu luak lieu maksudna kana pirang-pirang tempat ngalapangan panon ila ala sabili i'tibari tepan kana pengalap pituturna di makku perkara yasihu anu lempang ieu ma yasiu yasna lempang ieu mah di masarihin nazri dina pirang-pirang tempat
lumakuna paningan wa majaria pikri jeung pirang-pirang tempat di dalam pikiran pasawa kulis sarwa indahum mungguh awliya kabeh naon albaru daratan wal bahru jeung sagara wasahlu jeung tanah rata wal wahru jeung tanah rumpil wal badwu jeung kampung wal hadaru jeung kota. Wassalatu rahmat ala Muhammadin eta moga tepakan Nabi Muhammad khairil basyari anu pangleuwih halusna manusia. Wa ala jeung kakular Muhammad wa sahbi jeung sahabat Muhammad al muktafina anu turut kabeh di asari kana pirang-pirang apak-apak Nabi Muhammad fil ahlak dina pirang-pirang ahlak wasiari jeung pirang-pirang kalakuan siratun siari jeung pirang-pirang kalakuan Assalamu jeung muga maparingan kaselamatan ya Allah akhiran kalawan kaselamatan amma ba'du kaina sapartas nulumaku wasilatun eta jadi tukang lantaran ila ilasi kana salamet an mahrubin tina perkara ori kaburan naon anhu tina isek damale awya wusuli atawa tepi ila matlubin taun disupri wa margubin jadi pitaresep taun kinisek margubin tih wasaparu ya lumaku saparoni kaya dua lumaku saparun kaya di lumaku di zohiri badani ku zohirna badan anil mustaqorri tina tempat tetap wal watoni jeung lemur ke tanah air lumaku ila soharo kapirang-pirang sampalan wal palawati jeung tegesna pirang-pirang sampalan wasamarun jeung lumaku bisairi qami pelempang nate lumaku nate an asfalisa pilina tina pangleuwihanapna jama anu handap kabeh ila malakutis samawati kana karapan pirang-pirang langit nama ma'rifat wasrofu saparoyani jeung ari pangleuwih muayana lumaku dua asaparu eta lumaku albatinu anu samar eta hate tumpang hate fa inna waqifa alal halati fa inna waqifa karena saya tunah jama anu cicing alal halati netepan kana tingkah halati anu nasya'a bijia ieu waqif alaiya netepan kana yelati karena saya tunah jama cicing netepan kana tingkah halati anu nasya'a bijia ieu waqif alaiya netepan kana yelati akiba wiladati dina sabada ngajuru al jamida aina waqifah ajamida anu teas alama ajamida anu teas alama netepan kana perkara mate keyakinan alaku opau au nampak ia wakifu kana emak nampak nak ditaklid ku taklid terus mina abai pirang ditaklid ku taklid nampak ieu ta'alluqna kana kalakopau mina abai pirang-pirang bapa wal ajadi jeung pirang-pirang lazimun eta anu netepi ngabayangkeun eta netepi derajat aku sulit karena derajat kurang waqonihun yang anu ngalap cukup di martabat nafsi ku martabat kurang wa mustabdilun yang anu nyupri ganti pikir mangagantikeun bimut tasa'i fadoi jannatin
Wa mustabilu nyupri ganti bimut tasa'i fadoi jannatin karena tempat legahna palataran surga ardua anu arebarai jannah as-samawatu eta seperti terang-terang langit nyupri ganti dul matasi gini karena poekna buyan wa baik wal habasi jeung rupekna buyan tang buyan asal habsi tanahan gitu wa baik wal habsi jeung rupekna buyan walakon sadako jeung Kristus benar saha alqailu jamusa. Jadi mutasahi fadoi jannatin digantikan karena dua matasi jenis nyata dunia walakon sadako jeung yakin Kristus benar saha alqailu jamusa. Walam aro fi mujubinnas di aidan walam aro jeung teningali kuring fi mujubinnas di terang kata dan jama-jama aidan kana kata dan anak sil qadirina seperti kurangna jama anu kawasa kabeh alat tamami kana sampurna jadi kekurangan jama kawasa kana sampurna illa anna hadza safaru aisyatu ilumaku lama kana eta sama kabuktian saha muktahimu jalma anu ngalakonan kali hadza safar fi khatbin eta tetep dina perkara nu agung khotirin mau dipika khotirin au dipika rempan ya khotbin sapina parung agung khotirin dipika rempan lam yastagni tah ngalap sugi ieu muktahim pilih dina ya hada safar anda lilin dianduhkeun wa khotirin jeung anu ngajaga Paktado atu ngamisikeun ieu hada safar Gumudos sabili kana samarna jalan. Wapak dal khopiri jeung teu aya nu ngajaga. Wadalili jeung anu duhkeun. Wa qanaati salikina jeung ngalap cukupna jalma anu lempang kabeh. Ngalap cukupna mabil nasibi. Jeung ngalap cukupna juga lempang kabeh. Anya hawliya jazili tinggal tina bagian anu gede ngalah cukup bin nasibi ku bagian an-nazili anu turun al-qalili anu saeutik indarosa masalikuhu pan koto api arifaku wa kola anito ipina illa an hada saparo lama kana mukte muki khotin khotirin jawabnya di dianya lam yastagni hanu tengalap sugi sip jadi ila indarosa jawab benar illa anna hada safaro lama kana muqtaim sifat bin kafirin lam yastagni tengalap sugi muqtaim fi andalirin wa kafirin paksado tului inda sarosa tanarima leungit hari malabur kan hari malangit hari malangit naon masaliku pirang-pirang tempat nambah ya gas safar anu koto atuh dari maksudna pilih gas safar saha arifaku pirang-pirang bebatiran rifaku wakola jeung kosong
ya gasapar anit to ipina ijama anu ngubeng kabeh mutanazzaha fil anfusi kana pirang-pirang tempat ngalap kabunganana pirang-pirang awak wal malakuti jeung harapan samar wal afati jeung pajajahan wa ilaihi da'a Allah Ta'ala biqaulihi sanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim wa ilaihi jeung kana ieu khola anu ta'itina da'a ngaranan atau nyebut da'a ngaranan Allahu Gusti Allah na Allah biqaulik kudawan Allah sanurihim lapan sanurihim bakal ngalikeun kami hum kafar kami ayatina kana pirang-pirang ayat tanda kekuasaan kami ayatina kana pirang-pirang tanda kekuasaan kami fil afaqi di pirang-pirang pabanjagan wa fi anfusim dina pirang-pirang awak ay kufar kami wa fi qaulina dengan Allah Ta'ala wa fil ardi jeung eta di bumi ayatun ari pirang-pirang tanda ciri ya mungkin inilah pikeun zaman yakinkeun kami wa fi anfusikum dina pirang-pirang awak anjeun kami apala tu basiruna nata peningali aranjeun kami wala kuudi an hadza safari waqa'at alaihim karu wa ala kuudi jeung kana dieu kecicing an hadza safari tinggal tina ilumaku jeung kana cicing an hadza safari tinggal tina ilumaku waqa'at nibak non alaihim karu intar biqauli ta'ala wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa billaili afala ta'qilun wa innakum jeung saestuna aranjeun kabeh latamuruna eta yakin bakal ngaliwat kabeh latamuruna eta yakin bakal ngaliwat aranjeun kabeh alaihim latamuruna eta yakin bakal ngaliwat aranjeun kabeh alaihim ka kaum kabeh musbihina bareng isuk-isuk kabeh wabil laili jeung tipeting apala takiluna ta mikir aranjeun kabeh wabi qauli jeung kudawan Allah subhanahu Allah wa ka'ayyin jeung pirang-pirang min ayatin tina tanda kekuasaan Allah atau ciri bisa mawati anu di pirang-pirang langit wal bumi ya muruna alaiha ya murun ngaliwat ya kufar kabeh kana ieu ayat omiri kufar kabeh anak cina ayat mu'riduna eta ngabalieur kabeh paman saja ma'yusiro anu digampangkeun lauka man naon hadza safaru ieu lumaku lam yazata teureun ieu man ma'eureun ieu man pisairi lempang man mutanasihan anu ngalap kabungahan anu kalafir anu ngalap kabungahan fi jannatin dina surga arduha anu lebarna ya jannah as-samawati eta pirang-pirang langit wal ardu eta seperti pirang langit wal bumi wa huwa sakinun dia barani mustaqirun bil watani wa barari man sakinun eta cicing dia badani ku badan mustaqirun sono tetap bil watani lembur sajama nu digampangkeun ka sajama ieu lumaku lempang hate eling ka Allah wasilah ningali
karena tanda-tanda kekawasan Allah anu aya di langit dan di bumi. Maka moal eureun eta man dina leumpangna eta ngalap kabungahan dina surga mulebarna eta as-samawati. Hari badana mah cicing aya lembut ngan hatena leumpang. Itu kukulin kanjeng alami supra. Ada sebutkan poyun nafsi. Poyun nafsi. Wa wajri hadha safar. Allazi asafaru etalumaku allazi anu. La tabiku terupak. Ini lazi. Naon hal mana hilu. Pirang-pirang tempat dedesetan. Wal mawaridu jeung pirang-pirang tempat datang. Wala yadru jeung teu madarat fihi. Wala yadru jeung teu madarat fihi dina ieu hadas safar atana pilazi. Ieu hadas safar naon atazahum dedesetan wa tawarudu jeung silih datangan. Balatazidu balik katambah. Dikasrotil musafirina ku lobana jang lumaku kabeh lempang kami. Naon guna imu pirang-pirang keuntunganana iada safar. Wata tabo apu jeung tika naon samarotu pirang-pirang buah iada safar. Wata waidu jeung pirang-pirang penal ada safar. Paguna imu sahari pirang-pirang keuntungan ada safar. Daimatun etwan jeung koe rumah muatin. Kalian dari tegak. Wasamarotu jari pirang-pirang buah ada safar mutazaidatun etin tambah. Koe rumah muatin. Terus kalian dipegatkan. Ila iza badah. Aing di mana-mana perkara lil musafiri kajal maku naon patratun. Pegat di safari lumakai musafir. Wawakatun jeung sitting teh eureun teh. Bihar hati dina usikna ieu musafir. Kecuali lamun musafirna pegat makukna eureun dina usikna. Fa'inna Allah arana saya tenang Gusti Allah layu gairu eta mangroba Allah ma kana perkara di kaum anu di kaum. Asa yugairu sehingga yang ngaroba ieu kaum kabeh ma kana perkara di anfusihim anu sapina pirang-pirang awakna ieu kaum kabeh. Wa idza zawu azamullahu qulubahum. Wa idza zawu jeung di mana-mana mengkoa ieu kaum kabeh. Azago ta mengkoakeun Gusti Allah. Kulubahum kana pirang-pirang kana kaum kami. Wa mallahu bizallamin wa ma jannite sallallahu Allah. Bizallamin ayatan seueur ngazalimna li abdi ka pirang-pirang hamba kana Allah. Walakin naun tapina abdi kami ya bimuna kana zalim ya abdi kami antusahum kana pirang-pirang awak abdi kami. Wa man jeung saja lam yu'ahal anu henteu di ahli dan ieu man lila jawlani kana ngubang fi hadzal midani dina ieu alun-alun wat tapawati jeung ngubang fi mutanan sahati hadzal bustani dina pirang-pirang tempat ngalap kabungahan ieu kebon nyata tadi kejannatin arduhate. Rubama safaro terkadang lumaku ieu man bizohiri badani u dohir badan man di mudatin dina mangsa atarati waktu madidatin di mudatin mangsa madidatin anu lila nu panjang. Parosiho kana pirang-pirang parsah masdudatan dihitung-hitung.
mugtaniman dari anu ngalapuntung bika dina ieu mudah tijaratan kana dagang lid dunia pikeun dunia aw zakhiratan atau simpenan di akhirat pikeun akhirat. Pain kana kalamun kabuktian naon matlabuhu. Naon matlabu ang disupri kumen al ilma eta ilmu wadina jeung agama awil kipayasa atawa kasukupan lieu isna nabi karena menta tulung ala dini kana agama kana kabuktian iman min saliki sabili akhrati. Eta tina sapalina jalma anu ngambah kabeh atau nempuh kabeh kana jalan akhirat. Eta tina sapalina jalma anu ngambah kabeh kana jalan akhirat. Maka jeung kabuktian law eta pikeun man bisa perlu makuna man naon surutun pirang-pirang syarat wadabun jeung pirang-pirang adab betapana. In ahmal lamun ninggalkeun ieu man kana surut kana kabuktian iman min ummalid dunya eta tina sapana pirang-pirang jalma nu migawe dunia wa atba'is syaitani jeung pirang-pirang anu turut ka setan panganut setan bain wal doman jeung lamun ngalanggengkeun iman alanya kana Yesus kami halu tasek kosong naon saperlu makuna man antawa ida tina pirang-pirang faedah hidup ku anu milutkeun ieu tawaid ukamen di ummali akhirati kapiran-piran jalan mejawe akhirat. Panana jadi kuring nazguru eta bakal nyeritakeun kuring ada bau kana piran-piran adana sapar wa surut jeung piran-piran syaratna sapar tibai dua bab insyaallah mengersakeun sallallahu taala Gusti Allah taala. Al-babul awal kan kaji fi adabi eta dina merkalakeun piran-piran adab sakana min awalin hudi tinimiti hudan tigawesan hudan ila akhir rujui nanti kapan mungkinan balik. Wapi niati sapari jeung niati sumaku wapai dati jeung pedana sapar wapi jeung eta babul awal paslani dua pasal al-babus sani ari bab anu kadua lima eta pina markalakeun perkara labudda anu misti liya musafiri pikeun maku minta alumi tina ngaji tengah nyaokeun dia minta alumi tina ngaji kana ieu mah min rukhasi sapari buktina pirang-pirang kamurahan dina rumaku kursatun rukhasi wa adillah fi kitabati jeung pirang-pirang dari kita nuduhkeun kana kiblat wa adillah fi kitabati jeung pirang-pirang nuduhkeun kana kiblat wa awqati jeung pirang-pirang waktu al-babul awwalu aribab anu kaiji fi adabi adab martalakeun pirang-pirang adab dan nakama min awwalin nuhudi fi miniti hudang ila akhir ruju'i napi kapanungtungan balik wapi niati sapari jeung niati sumaku wa pedati jeung paidana sapar wapi jeung eta penyebab awal aslani adalah pasal al-fasl awwalu arifal saji di pawaidi sapari ketika markalakeun pirang-pirang perumaku wa fali jeung kautamaan sapar wa niati jeung niatna sapar nyalam kurungan nyaupkeun anjeun anak saparo kana lumaku nau harkatin eta sawarna usi kaum kala topik dina campuran tapi jeung eta sapar pawaidu ari pirang-pirang faedah walau jeung eta pikeun sapar apatun ari pirang-pirang santabaya kama saperti perkara zakarna anu geus nyaritakeun kuring kana ieu mak di kitab subati na kita mertalakeun sobatan wal ungdapi islah walba pawaidu jari pirang-pirang faedah al-ba'itsatu anu ngajirum ala sapari kalumaku la ta'lu eta kosong ieu fawaid min harobin tina kabur aw talabin atawa neangan tanya trik lainna musafiro karena saya sudah jauh lumaku inna ayakuna eta bohyan pamuktian aw eta pikeun musafir naon musijun perkara ngobahkeun an muqami di tempat titingna ieu musafir an makomi tidak tempat titingna musafir walau lahu jeung dari tumuji eta mawujud lama kana penyakin wa kabuktian lau eta pikeun musafir naon maksudun tempat pamaksudan musafir lumaku yang musafir ai kana maksud
wa imma ayakuna dimuhyan yang boyan kabuktian lo eta pikeun musab jeung naon maksudun tempat samakudan wa matlabun jeung perkara sukri wal mahrubu jeung ari perkara di kaburan naon anu ti hal wal mahrubu jeung ari perkara anu di kaburan naon anu ti hal imma amrun eta boh perkara lahu anu eta pikeun amrun nikayatun ari nikayatun hari dia umur dunia ya. Nikayatun hari natuan atau fisiksa. Nikayatun hari natuan dia umur terang perkara adunya dunia atau unik seperti penyakit tahun wabai jeung penyakit wabak ya. Jadi lara sumpur. Jika doharo di mana-mana persela ieu tahun di baladin di hiji negara. Au-haupun imma amrun au-haupun atau wasieun sababu anu ari sababna hau fitnatun eta fitnah au khusumatun atau papaduan au gola usirin atau mahana harga wa huwa hau imma amun eta bu anu umum sama seperti perkara zakat menceritakan kurinayana au khosun atau tantu amar seperti jamak yuksadu al dimaksud ieu mandi aziatin kudi tiaran ibadah ini dan hiji negara saya robot tuli kabur ieu man minatina bada wa imma amrun jeung boh perkara lau anu tepikeun amrun ditayatun arina tuan pindah agama aman seperti jama umtul yang dicoba ieu man diuji man ibadah negara man bisa kaungan dah sakomara pamalin di harta banda wa saya asbabin jeung lejatna pirang-pirang sabab kasundu alimidah ieu asbabu